aya nu komen. Naon cenah? Nu komen teh eta cenah nyeun konten teu lucu bari yang tuturut ka batur cenah. Cenahnya. Oh, jadi cik kumaha cek Mang Eman. Cek urang mah kieu ya. Bah, jadi entong didenge. Tong didenge nu kitu mah. Jadi gogoda urang na mah bisa lanjut. Da eta ge teu didenge, mun ngomong mah didenge pan budag urangna. Heeh. Bisa abdi baca. Dina eta. Jadi kabaca aja ning cek ngan teu kitu aya urang mah teh jadi masalahnya dalin budak leutik teu lucu. Naon tuluy kumaha tah? Da keun dalin budak leutiknya. Pantes teu lucu oge nya. Pantes, da aki-aki urang mah. Nya. Matak ku si nenyoa itu nu tiga anu ti eta nya. Karunya cenah kasih aki. Cenah tah ieu teh rea nu komen wae cenah cik sakali-kali mah nyambung. Oh, kitu nya. Matak ene teh ngobrol. Urang teangan atuh eta anu ngomena ka urang guru urang gitu. Tah nya alus nama kitu ngan ku urang teh nya teu naon-naon da urang mah memang alus eta teh ciri wanci manehna bisa nya lucunya urang teangan euy. Sugan urang lucu dinya. Ngan asa ai urang mah da mah lucu da budak laleutik nu lucu mah. Ai urang mah aki-aki atuh pantes. Paling nya pika ngewaeun urang mah. Pan aya di dinya anu cenah geus we cenah tako geus tako cenah bah cenah nu kitu mah. Pika kusingeun we. Tah kitu. Tah ayeuna mah kieu cek Abah mah. Tah ayeuna cenah aya nu ngomen kitu-kitunya. Heukeun weh. Da geus pugu pantes teh lucu ge da. Aki-aki urang mah beda jeung budak. Ngan peda ditempo-tempo ku urang dibuka eta naon manehna kontenan. Aduh, atuh kan bae urang teangan sugana ka pamit. Lain, tadina urang pandek ku guru, manehna teh lucu. Urang teangan ngara lucu dangan urang mah lucu dangan pugu aki-aki. Lain di tempo teh dina ieu naon da kontenan paling pengikutna 3. Kon mah didenge kolot marek balik ya. Nya hampura nya.